Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul amin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Al-ayat. Nangkung dipayun hayurang sami-sami manjatkeun puja sareng puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah kuning amatna dipasihkeun ka urang sadayana, terutami nikmat iman, nikmat Islam, taufik sareng hidayahna, sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah urang tiasa kempel deui dina tempat anu mulia ieu. Mudah-mudahan kempelna urang di dieu sing jantan wasilah urang kenging ilmu anu manfaat. Amin. Jantan wasilah urang dipanjangkeun yuswa bari diangge ibadah. Jantan wasilah urang dijembarkeun rizki bari barokah. Jantan wasilah urang dipasihan husnul khatimah sareng pamudah-mudahan putra-putri turunan urang sing janten jami jalmi anu sholih terus sholihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sareng salamna pamudah-mudahan disanggakeun ka nabi urang sadayana, nabi anu paling mulia, khatamun nabiyyin, sayyidul mursalin, imamul makhlukin, nyatana habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegilap kahali keluargina, ka para sahabatna, katut ka urang sadayana selaku umatna anu pamudah-mudahan kenging syafaatna mungkin di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kasapungan, para tokoh masyarakat, ibu-ibu sadayana, para hadirat sadayana anu sami-sami hadir di tempat anu kusim amdi dipihormat, pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Urang teraskeun kana nganca masih kena surah Tabarok dan mengawitannya. Ayeuna ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Alladzi tegasna madat Allah khalaqa anu tasiptakeun Allah sab'a samawati kana 7 pirang-pirang langit tibaqan barina berlapis-lapis tingkat-tingkat. Ma taram teu ningali anjeun fi khalqir rahmani dina ciptaan Allah anu maha nyaah min tafawutin tina cacad atanapi tina beda-beda.
Farji maka kudu ngabalikeun anjeun al-basara kana paningali. Hal taro nah ningali anjeun mil futurin tina kacacadan. Tumarji tuluy kudu ngabalikeun deui anjeun al-basara kana paningali. Karata ini barina 2 kali. Yang qalib tah bakal balik ilaika ka anjeun naon al-basara paningali. Khasian barina anu rugi. Wa huwa jeung ari itu basor paningali teh asirun eta anu capek. Walaqad zayyana jeung yakin nyata geus ngagindingan ngahiasan kami ngagindingan teh. Ngahiasan kami as-samaa kana langit. Ad-dunya kana dunya bimasabiha ku pirang-pirang lampu tegas kama bentang. Waja'alna jeung ngajadikeun kami hakana itu masabih rujuman kana pirang-pirang para tinga balang abaledog lisyayatini pikeun pirang-pirang setan wa atadna jeung nyayogikeun kami lahum pikeun itu syayatin adzabas sa'iri kana siksaan neraka sa'ir. Wallahu a'lam bimuradi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Para ibu sadayana, para hadirat sadayana, ayat ieu teh masih kena nyambung kana ayat sateacana bahwa dina ayat sateacana tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah dan Allah anu mana kagungan Allah sadaya karajaan Allah teh maha kawasa. Kumaha kawasana Allah diantawisna alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah teh tos ciptakeun maot jeung hirup. Da urang teh tina maot kana hirup. Tina hirup kana maot, tina maot deui kana hirup. Proses urang teh eta. Tina maot maksudna teh teu aya. Tina teu aya kana aya, tina aya kana teu aya, tina teu aya kana aya deui. Maot hirup, hirup maot, maot hirup. Ujungna urang hirup. Pikeun naon Allah masihan ka urang. Kitu nya nyiptakeun urang aya maotan aya hirupna liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah bade nyoba ka maraneh kabeh saha anu pangalus amalna. Lain anu pang seueurna tapi pang alusna. Sebab lamun tamaja misalnya jan seueur amalna tapi amalna teu sae mah. Contoh ibadah nama tapi ibadahna gambaran dibarengan kuria. Ibadah nama tapi ibadahna gambaran dibarengan teh ku teu khusyuk lain karena Allah. Eta teh sanajan seueur ge salatna. Betul salatna. Tahajudna ge lain 2 rakaat 12. Duhana ge lain 2 tapi 8 gitu. Tapi hayang kalem ku jalmi. Jadi contohnya kumetoha atau kusalaki contoh gitu. Sanajan cenah seueur amalna eta teh moal aya. Moal ditampi ku Allah. Maka bahasana oge liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah masihan urang ngahirupan, ngamaotan, dihirupan deui, dimaotan deui, pikeun dicoba urang teh saha anu pangalus amalna. Ini merenang sanajan saalit ge anu lah jadi patokan. Cek urang ge penting mah amalna sae. Saalit ge. Ngan bahasa lamun kieu mah dibandingkeun bagi dibandingkeun. Saalit tapi sae eta teh leuwih alus daripada seueur tapi henteu sae. Saalit 2 rakaat anu karena Allah pas didukung itu mata pinanya. Aduh ya dasar masalah ya teh. 2 rakaat anu karena Allah, anu ikhlas karena Allah, anu khusyuk pada ibu sadayana leuwih alus daripada 12 rakaat anu teu karena Allah. 2000 anu karena Allah dukung dewe. 2000 anu karena Allah, anu ikhlas karena Allah nyalangkung sae daripada beunana 100.000 anu lain karena Allah. Masih cenah. Nah, dan kita mau dibandingkan apa? Maka ayyukum asanu amala. Pelantaran gitunya orang
ulah waka nu seueur-seueurnya cacak nu salit ge komo nu seueur madaheman capek-capek. Terus saekeun amal urang mana di antawisna ataupun tanpa midina salat teh mah keur syariatna heula zahirna ya midina salat zahirna laraskeun syarat rukuna laraskeun pasunahanana tabihan pangbatalanana eta secara zahir hukum fikihna rukuna kedah aya anu 17 samun cek anu nyebatkeun 17 syarat salat anu 8 kedah aya pangbatalan anu sabaraha anu 14 kurang kedah ditebihan eta we geula secara zahir secara hatina salatna karena ikhlas karena Allah atuh can bisa karena Allah mah kupeda sieun lebet kana neraka kupeda hayang lebet ka surga eta we geula nu jadi motivasi urang kadituna nalika salian di karena Allah dibarengan ku rasa khusyuk ka eta berarti urang teh keur nyaekeun kana amal nyaekeun kana amal kumaha hatena rada hese kene bukan khusyuk teh gitu nya ada khusyuk minimal geula lamun urang can tiasa khusyuk minimal syarat rukun mah urang kedah dilakonan naon margina da ari syarat rukun malah mun jalma salat contoh salat lawan gampilnya lamun jalma salat tapi syarat rukun can dilakonan eta teh kami can salat eta teh contoh neng pas nyontokeun kieu sore teh mah assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah pas kieu rambut nongol hiji bari huis-huis acan warna bodas pas ditarik nempel keneh eta teh tiasa dipaksakeun cek urang pirang kudu salat deui capek mun urang teu salat deui atuh eta teh sami urang teh cek agama mah can salat kitu ulah hayang ditampi ku Allah secara agama we urang teh garu keneh kewajiban urang teh can naon can salat assalamualaikum warahmatullah karena ngole jempol tirana atuh duka kan pokoknya mah pas kieu atuh baru nanti tahiyat mana gitu ge geus ngomong di tadi ieu teh assalamualaikum warahmatullah teh jempol karena ngole sering begitu kumaha lamun kitu atuh wayahna aya kewajiban dan syarat salat diantawis kudu nutupan aurat contohna kitu ari ieu aurat tak katingali da aurat istri mah nalika keur salat tang sadayana badan salianti wajah sareng dua dampal panangan ayeuna ieu jempol da lain panangan ieu jempol ieu kumaha ieu ada capek pieu kudu salat zuhur deui nya panas lamun urang teu salat deui ulah waka hoyong ditampi ku Allah cek agama urang teh can salat eta macam gitu gitu ya kecuali lamun teh mah rambutna tos naon rambutna tos pegat gitu tos nempel pas ditarik ternyata imah rambut anu nempel dina mukena sanes nempel naon nya gitu sanes ka kulit eta mah teu kuna naon teu jadi masalah pas ditarik ternyata aduh huis eta sami wae tadi hatus gitu tah ina urang lah ayeuna kieu secara dhahir we geula kin urang secara dhahir pami urang dilereskeun masyarat rukuna insyaallah engke urang mulai menata naon namanya teh hate urang tapi ulah liren gara-gara urang salat can khusyuk ya ulah liren gara-gara urang salat can khusyuk lamun urang